Weh bro, kenal oi? Biasa, Kagel. Syukur. Oh, enak orang tes EQ yan. Beja-beja mana pintar oi. Pinter orang. Cik, Ari presiden pertama Indonesia saha? Nya Soekarno atuh, da peuting ge apa belebung. Ari nulisna sok kumaha? Nulisna Soe Karno. Nya salah atuh si teh. Nah, salah. Cek aing salah si teh. Kumaha tuh? Nulisna mah nya N jeung A atuh belegung. Cepi, Urang bisa ningali jin dina jero awak maneh. Ku urang bakal dideteksi heuh. Cicing. Bisa hayang nyaho jin dina jero awak maneh. Cicing. Sok, maneh ngomong dina hate. Urang hayang ningali jin dina awak. Geus? Katingali teu? heuh, Manya. Katingali teu? heuh, Tah, katingali teu? heuh. Tah, katingali teu? Ayo. Heuh. Ari eta jin nu dipake ku maneh. Ieu jin merek naon? Nangtung kieu mah teh geunahan jan yuk ya nah. Yuk. Iya. Beunah kieu lah. Tiis kieu yan. Brother, junaon? Weh, di mana wae ye? Lain orang teh rek nanya sesuatu Ari bahasa Indonesiana nyongcol naon nya? Nya di ujung tanduk atuh bahasa Indonesia mah. Satu nyambung. Munu atuh. Begenahkeun. Ari maneh keur naon atuh bahasa nyongclo? Heuh, urang teh ngarangkai kata-kata teh keur nembak awewe, Mang. Oh. Ya, dengekeun ya kata-katana berek kieu. Hatiku sekarang sedang nyongclo di jemari lentikmu. Nah, itu kumaha? Ngewas sok patut. Aduh, digawe teh ka bobola podcastan kana salak awak jeung baju bararasa gitu. Pohon, urang teu make deodoran. Doi, zaman kiwari pakai deodoran, teu usum atuh cuy. Hari maneh make naon atuh? Pakai sotek.
Geus ngomong-ngomong. Beunang atuh lain teh tadi. Pan separang gawe tadi mah hareudang, mata dibuka. Ke baju ah. Deuk ah. Satiri seperti dia teh Yan, kamari urang murag HP euy. di mana? Pas ngojek, urang narik penumpang, HP murag tina calana. Oh. Pepeus meureun. Nya henteu atuh. Nya, betul bisa pepeus gitu. Pan HP urangna di mode pesawat keut. Aing hideung turunan saha? Bapak. Naon atuh jang ngejerokan segala. Da teu bohonge bapak teh. Pak, ka dia gerak. Naon atuh jang? Pak, ya abi budak saha, Pak? Naon ari ujang bajeng nanyakeun sa budak saha sagala. Nah, kulit ujang mah hideung. Nya budak bapak atuh ujang mah lamun kulitna bodas kayak gancang kotor. Dah Yan, ginaheun tempatna euy. Hayu ah. Bener teh. Yuk ah. Mantap tempatnya. Tah. Soal manuk Yan euy. Tapi ngomong-ngomong soal manuk Yan, urang boga carita euy. Kira-kira. Pindah, kunaon? Produk dinya teh tah. Basireum ah. Pindah. Sireum mungkul euy. Tah Yan, ngomong-ngomong soal manuk, urang boga carita euy. Kumaha caritana mah? Urang ka pasar burung balanja manuk. Nanya ka tukang manuk teh. Mang, ari eta manuk anu ngoceh anu nyanyi wae sabaraha? Cek tukang manuk teh ngajawab Yan. 1 juta cenah jang. 1 juta. Oh, tah cek tukang manuk teh cenah kieu. Tuh cenah jang, lamun itu cenah anu jempe wae 2 juta. Nah, bisa mahal gitu. Heeh. Pas kurang tanyakeun ke tukang manuk, "Mang, naha cek teh anu jempe wae 2 juta, ari nu ngoceh nyanyi 1 juta." Oh, cenah eta mah anu jempe wae mah nu nyiptakeun laguna cenah goblok teh. Wah, boy. Karunya tuh bahaya eta mah. karunya pisan tah mah. Bahaya ningali. Aduh, kacau eta naon. Korban naon tah euy? Aya naon itu? Ah, penasaran. Aing disampeurkeun sia. Kang, aya naon ngarariung kieu? Aya awewe pingsan siga nama duy korban perampokan euy. Eta teh awewena teh ena teh make BH hungkul jeung cangcut. Kira-kira motifna naon, Kang? Ah biasa motif nama Bahaya. kembang-kembang aya rendaan. Pindah anjing di dieu mah loba sireum. Arana teh tadi di ieu. Oh sarua ya nah. Nah anu geunaheun nah. Ayo. Ieu Pak. Dari itu ah. Nyana geunaheun ieu. Tadi dia tuh ya. Ngobrol lah. Moal sireum deui kitu. Moal dia mah ieu sabari ya. Geunaheun ieu.
Tah, ieu lumayan ngeunaheun Heeh. Nah, ini giliran orang nyarita, ayo we di dinya tadi nyarita ngecoblak euy. Urang nyari pendengar sekali ewang ah. Sok atuh. Oke, Pi. Heeh. Cerita nantinya pan orang teh ngepen ye karena namanya Heeh. Artis. artis. Heeh. Cek mana geulis teh si Luna Maya? Geulis. Cek mana Heeh. tentang Luna Maya anu menarik di si Luna Maya teh naonna tah? Nya leungeunna atuh nu menarik mah lamun suku nama nu menajong atuh meureun. Nih, biaya artos 50.000, omat kudu mahi nepi ka 3 poe, syukur-syukur saminggueun. Nuhun Abah. Sakini mah sataun ge mahi. Beruntung pisan boga majikan teh keur magelis, bager, pengertian deui. Dipesarkeun naon nih atos 50.000 teh nepi ka awet satauneun. Abah hoyong apal meuli kalender. Kagoan sia aing can beres. Naon deui? Mane paneus eleh. Ya ulah tuh lawaka ini ngolicik sia abang semeunang. Jalah urang can eleh ya aya hiji deui. Masalah slogan ieu nya. Heeh. Apa pemadam kebakaran? Apa atuh? Sloganna naon? Slogan pemadam kebakaran mah atuh pantang pulang sebelum padam. Bener. Ari polisi Polisi melayani dan mengayomi. bener. Ari TNI NKRI harga mati. Naon aya maneh gawe nanya-nanya slogan atuh. lain. Kira-kira ya nya urang lamun boga slogan sigana gagahnya jeung pantesna naon ya euy. Gampang slogan keur maneh mah kurang pangnyeunkeun edeuk. Ye, slogan keur maneh mah pantes nanya nya hideung nya goreng patut. Goblok sia. Hari presiden pertama Indonesia saha? Sok. Soeng karna. Nulis. Nah, aing salah. Ingat ya, dengekeunnya hatiku sedang nyongcok di antara jari-jari. Hatiku sedang, aduh anjing teh, ini yang mana ya? Sekarang tapi kau nyongcok aing lihat. Hatiku sedang nyongcok di, aduh jari. Nyongcok sekarang. Hatiku sedang nyongcok. Hatiku sedang nyongcok. Hatiku sekarang. Sekarang lah. Hatiku sekarang ya. Panjang ini. Salam. Dengekeun kata-kata nakirnya ya. Hatiku sekarang sedang nyongcok di antara Ngewas sok patut. Ini kok.
Anjir, astaga. Goblok.